Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir yang sedikit ilmu ingin berbagi tentang pengalaman saya mengajar anak-anak yang juga dengan sedikit ilmu ini ingin sekali bermanfaat untuk orang banyak. Yang pertama, dalam metode pelajaran tajwid secara praktis ini itu tidak hanya menghafal patokan, tetapi justru ketika melihat ayat maka langsung dibahas. Jadi anak melihat ayat Al-Quran itu langsung dia jelaskan. Jadi patokan itu adalah langsung dijelaskan dengan hukum yang dia dapati dalam ayat tersebut gitu. Maka metode ini sangat praktis dan juga efektif, cepat, gampang untuk para pemula, anak-anak yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan benar, yaitu dengan memakai hukum tajwid. Ya, untuk selanjutnya, hukum yang paling banyak yang kita lihat di dalam Al-Quran itu pasti adalah hukum nun mati dan tanwin. Atau dalam kali ini saya membahas dengan bahasa Sunda, dengan bahasa anak-anak saya, yaitu hukum nun paeh sareng tanwin. Itu di dalam hukum nun paeh sinareng tanwin eta aya sababaraha hukum diantawisna hukum nu opat, yaitu idhar, idgham, iqlab sareng ikhfa. Idhar hartosna jelas atanapi ngajelaskeun, idgham hartosna asup atanapi ngasupkeun, iqlab nukeurkeun, ikhfa hartosna nyamarkeun. Saacan ngalombajengkeun kana hukum anu opat, maka urang kedah uning ngaheula naon nu disebut nun paeh, naon nu disebut tanwin. Nun paeh nyaeta nun anu teu aya barisan, disebut nun sukun. Anapun ari tanwin nyaeta ngawengku kana 3 baris. Hiji baris fathatain atanapi fatah 2, anu kaduana kasrotain atanapi nu disebut kasroh 2, nu katiluna dhammatain nu disebut dhammahna 2. Urang contohan heula nu kumaha nu disebut nun paeh jeung tanwin teh. Nun paeh dina kalimat min ahadin tiding aya nun tah sabadana huruf alif, maka kantun kin dipayun urang nengetkeun ieu alif kalebet salah sahiji huruf naon tina anu opat, naha hukum idhar, naha huruf iqlab atanapi huruf idgham atanapi ikhfa. Ieu contoh urang ngenal kana nun paeh. Teras tanwin, mana tanwin nya kitu sami tanwin. Azizan, za didinga tanwin fatah, kahareupna ke aya huruf naon, mantak tina 28 huruf hijaiyah, maka tidinga kabagi opat hukum, di mana-mana huruf samemeh 28 huruf eta adalah nun paeh sareng tanwin. Contoh tanwin kasroh, contohna halimin teh gitu. Contoh tanwin domah nasibun. Kangge salajengna saacan urang ngajelaskeun penjelasan hukum idhar anu pertama, maka urang kedah uning ngaheula kana rumus sareng rarangken dina waktos engke ngajelaskeun. Aya opat anu kedah diinget kumurang kalih. Nu kahiji bahasa ieu teh hukum, nu kadua sabab, nu katilu sedengkeun, anu kaopat maka macana. Contoh nun paeh yang hareupan kho, misalna ieu teh hukum idhar sabab nun paeh yang hareupan huruf kho
sedengkeun huruf kho salah sahiji huruf idhar, maka macana kudu dijelaskeun. Tah janten kitu gambaran pengajaran cara praktis kangge ngadidik barangkali supados anjeunna ngarasa kapancing. Janten sadayana hukum nun paeh sareng tanwin, nun paehna dijelaskeun, tanwinna kudu bisa ngajelaskeun, tanwin patah kasroh sareng domahna, sehingga murangkali teu pakum, murangkali teu jenuh. Itu oge ieu efektif hampir 80% tina maksimal sabulan murangkali tos tiasa ngertos hukum tajwid. Nah, jadi ieu gambaran kangge hukum-hukum sabada ieu. Contohna idgham, ikhfa, sinarang iklab oge sami. Kantun urang ngajelaskeun idgham teh naon, ikhfa teh naon, iklab teh naon. Tinggal tambihan murangkali nguningakeun kana huruf-huruf masing-masing oge tambahanana. Samodel tina idgham mah panginten kabagi dua, aya idgham al gunah, aya idgham bila gunah. Kantun nambahan ieu teh hukum idgham al gunah sabab nun paeh yang hareupan huruf ya, sedengkeun huruf ya salah sahiji huruf idgham al gunah, maka macana kudu diasukeun bari dengung, ditambihan ku dengung. Lamun idgham bila gunah maka macana kudu diasukeun bari teu dengung, janten kitu. Teras kana iklab, iklab hartosna ngagantikeun kana mim hurufna hiji ba panjang dengungna 2 harkat. Ieu teh hukum iklab sabab nun paeh yang hareupan huruf ba, sedengkeun huruf ba mangrupikeun huruf iklab, maka macana kudu digantikeun kana mim bari dengung 2 harkat. Nya kitu di ikhfa, kuningakeun ikhfa teh samar, hurufna aya 15, teras macana kudu disamarkeun bari dengung 2 harkat. Ieu teh hukum ikhfa sabab nun paeh yang hareupan huruf qaf, sedengkeun huruf qaf salah sahiji huruf ikhfa, maka macana kudu disamarkeun bari dengung 2 harkat. Nya kitu deui tanwinna patahna kasroh sadareng domahna. Janten ieu gambaran kangge kapayuna hukum-hukum sabada nun paeh jeung tanwin ogenan sami kitu. Rasulun minallah. Ieu teh hukum idgham al gunah sabab tanwin doma yang hareupan huruf mim, sedengkeun huruf mim salah sahiji huruf idgham al gunah, maka macana kudu diasukeun bari dengung 2. Hukum idhar sabab tanwin patah yang hareupan huruf qaf,
sedangkan huruf ko salah sahiji huruf idhar, maka macana kudu dijelaskeun. Rasulun ghafur. Ieu teh hukum idhar sabab tanwin doma yang hareupan huruf go, sedangkan huruf go salah sahiji huruf idhar, maka macana kudu dijelaskeun. Neng, Ieu teh hukum idhar sabab tanwin kasro yang hareupan huruf a, sedangkan huruf a salah sahiji huruf idhar, maka macana kudu dijelaskeun.